naon lamun ucing atuh pada jero liang atuh nyambung tadi walanda ya kelan ya kelan ya bisa teu make enak bisa teu make enak makeun sudah ini bisa bejan ya saya kena kola eta mah budak ya contohan gue nyakalan tuh nampokan ka dieu tah kecrekan cepeng ku pandangan kenca tau deket teuy ka dieu atuh ini maksudnya perhatikan tinggali keceknya cepeng ku pandangan kenca pandangan katuh kapekerkeun awak kene bahekeun di mana turun langsung takol oke bisa mak siap Bismillahirrahmanirrahim naon eta teh iya rek ajaran heula cepengan pandangan kenca pandangan katupu kapengkerkeun awak kene bahekeun dingana turungtung oke we baik cepengan pandangan kencanya pandangan katupu kapengkerkeun awak kene bahekeun turungtung ya bener sip jampean lain waktu aja jampean gitu apa sih eta tadi ngapeja anak itu bolot ampun eta mah teori nu tadi mah pan eta mah geus kana calung dengikeun di mana beruntung calung langsung mata kok mana ngapeja anak gitu nih singkat kebejaan bacaan ya ayo oke well why ya pada blek kana sira ari maneh kunaon cenah pancing sih tadi mah teruntung langsung mata kok beri kayak tadi langsung si cua kita mau naon si cua mah lain sirah emak mana ditako parabotna tako ulah repot kamari ge maneh mah sok nyanyi ka geuneuh aing parabot eta kecek di cekelan serius ayo eta kusaha takona kumaha pina kukuk me si teh siap teh budak Badung baru macet cacingnya kok sila lu kita kawin ini tah hepot yang salah yo itu kayak gitu aja tuh ngebuul kali kita mau lulukan pas sesama nenek-nenek jangan begitu ya sahabat teh cekelana cepetan dulu sabar nah ini cantak tuh ngaingan kamar cantak tuh kata Iqbal iya mama kasihanan baru ngaidem mah sahabat awas ya lamun ngadeukeutan si Iqbal Iqbal jadi rebutan aing ya ane mah panunu aya tuh nyarios sok mah jatuh satu atau jatuh kumaha ya testing kita langsung bunting pakai kabel gitu 1, 2, 3 papawan jatuh jeung teri kepala sekolah iya tadi kepala sekolah dijual jeung terimanya ya teh loha lain loh aing mah teh kunaon datang hari oge lain loh leho gitu
Anak teh mah. Saha eta? Hah? Anu saha? Ih masaha. Ini mah uwi. Maka kan datang saha. Masaha gitu. Ayo masaha itu mah. Kenal. Sok batur sih apaleun. Kenalkeun. Nahakeun. Nu pangkeun abdi tukang cokrek gitu. Kunaon? Katorekan. Siapa katorekan kana bujur? Anak coli. Mari tarik dari osna. Sakadinya kenalkeun saha mah teh. Eta mah teh Naon? bingung. Bingung Ya kumaha? bingung gitu. Apa mah teh boga wasiat. Heeh. Dinu bapak pernah ngomong ka mama kehirup kene memeh maot teh. Heeh. Kumaha Kumaha cenah? bobokan teh? Naon? Erot omat ngaran maneh teh. Ulah dibeja-bejakeun ka saha. Sanajan nu suku oge cibari basa ulah dibeja tak kitu. Oh, jadi ngaran maneh teh Erot. Wasiat eta mah. Salah ngomong wae. Kunaon dia teh setak-setak gitu suka. Sudah wasiat eta mah dinu bapak mah heula. Iya si mama nyaritakeun mah kumaha. Heeh, ieu mah. Jadi kumaha coba kumaha wasiat mah kumaha? Iya ucapan mate boga wasiat dinu bapak baheula ngomong ka emak. Ruki popokan teh. Erot omat ngaran maneh teh. Oh, ngaran emak teh Omat. Omat malah laki sih. Tapi cek cenah. Erot, Omat ngaran maneh teh. Berarti Omat. Lain omat ya. Yang sanjung teh. Kira sanjung. Bisi kesiasa rumah. Uing dicabahan. Ieu teh main sentak ke kunaon ieu teh? Cagernya bau deko soalnya. Ibu deko. Bau naon. Oh, ti kotok jalmi. Ieu teh main sentak kunaon ieu teh? Ya apa mata boga wasiat. Heeh. Ari bentah kenalkeun. Heeh. Ini bapak ngomong baheula teh ka emak wasiat. Coba masih anca wasiat aku masih anca. Iya, Erot. Omat ngaran maneh teh. Ulah dibeja-bejakeun ka saha. Heeh. Sanajan nu suku oge cibari basa ulah dibeja tak kitu. Teu bira geuningan sakitu ieu mah. Coba-coba ayeuna geura urang tanya ta ka penonton. Ieu saha ngaranna mak ieu? Apa? Makanya hon. Keponya. Lain kepo, apaan maneh nu ngabejakeun. Saha ngaranna? Cocok. Nah jadi mak ijem nu ngadat ieu teh. Atuh dari kainnya ka itu henteu. Iya ngaran-ngaran rahasia oga geus diumumkeun ka batur mah geus lain rahasia. Geus lain rahasia deui geus hafal. Pan tadi geus disebutkeun geuning mimiteun ge Erot, poma ngaran maneh teh. Berarti ngaran teh geus disebutkeun Erot. Heeh. Ya pake kudu sentak. Ya lamun nu hukum di podalan kok Iya. Iya. Tengah ngarepotin di modal kalila aing. Lain. Kala. Ainan air ditemukan sia karyawanan tadi teh bece aing Tukang gulung. tukang eta tapi ai geulang eta bukan kagede gitu tinggal Gulung, ieu ladang gulung. Lain pamere boa sia menang nyolongnya. Naon? Kala. Tong wakang ngomongkeun masalah eta. Eta ngecuriga ibu ieu prarangkena. Boa ieu dina karung ge. Maksud ijem kumaha? Cek pawawan pariksa heula bisi aya bulu budakan. memang naik yang bos. Bisa aya barang-barang batur meureun. Awas. bisa ya HP batur bisa keluar tak itu jangan pot wah cekelan pengakuan menang ditipukan itu sebenarnya suara anjing naon awas naon Naon bot? lain banyak kita curiga kita api mulu eta benernya gitu Aina, wonten ieu mah pati kitu teh reuas nyaan. Nu pati cekel ngagogo. Arek neangan naon ieu teh? Naik senang. Ya Allah, itu senal menang mulu. Hiji di Thailand, hiji di Bantar Karet. Boa sieu mah senal batur diasup-asupkeun. Mak, enak ieu. Kumaha? Ieu batur cara gaheun, Mak. Tadi eta tah. Mana ieu lamun nyolong apa kumaha? Nah, itu interogasi eta. Heeh,
curiga tuh tukang bulung bila aku pakai rencem mas. Ya apa mate boga budak. Hah? Awewe gawe di Jakarta. Geus kawin. Cek. Gawe di Jakarta. Mama baheula ka sangat masalah ki bisa reuneuh. Amin amin. Tuh buka salah reuneuh atuh sia mah bangga. Orang lain sia teh. Lain aing da geunah. Hei, ngajan ngeunah oge teu meunang dosa. Da budak teh kumaha gawe di Jakarta? Gawe di Jakarta. Hah? Alhamdulillah. Bulan ngiriman ke emak nasi goreng. Alhamdulillah, bager geuning aja. Terus kumaha teh dikumpulkeun gitu teh. Kumpulkeun pake meuli ya. Geuning kitu. Kali gawena naon? Ya alhamdulillah nyamol. Allahu Akbar tadi reuneuh teu boga salaki baga ayeuna boga budak awewe nyabol atuh. Ma dosa. Eta teh pagawean anu dilarang ku agama yen nyabol teh nyaeta ngalayanan anu lain hakna. Lain di mana lain. Aing kumaha da kitu mah pagawean. Nyamol di Jakarta. Nyabol teh teu meunang awewe ngalayanan lalaki bisa nya. Lain eta lain. Naon coba Kumaha ieu kumaha ieu teh? Eta gini gawe nyamol di Jakarta. Gambaran baju baligo gini. Nyablon. Nyablon. Oh nyamol. Beda. Nyablon. Lon. Nyamol. Yuk gerak nyablon nyabol. Nyablon. Oh. Amin teh geus saya.